Jepang deui sareng Bapa dina pangajaran basa Sunda nyaeta bab hiji ngeunaan biantara basa Sunda. Sateruskeun urang mlebet kana pangajaran biantara, aya sawatara hal nyaeta ngeunaan tujuan pangajaran. Anu kahiji nyaeta ngaregepkeun biantara pikeun maham eusina. Anu kadua nyebutkeun eusi biantara. Anu katilu rataan struktur teks biantara. Anu kaopat nyebutkeun teknik jeung gaya biantara. Anu kalima nyusun rangkai biantara. Anu kagenep nulis naskah biantara. Jeung katujuh ngademonstrasikeun biantara kalawan HD. Urang lebet kana pengertian biantara. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Rupa-rupa biantara diantarana aya biantara buka acara, biantara pangarahan, biantara sambutan, biantara peresmian, biantara laporan, jeung biantara pertanggungjawaban. Perkara biantara nyaeta hidup tangtu remen ngabandungan keur biantara atawa pidato, boh dina situasi formal, boh informal. Kulantaran biantara ditempo jeung diregepkeun ku batur, tangtu wae aya padika-padikana. Sacara umum, dina prakna nepikeun biantara teh kudu ditenan sawatara hal ieu dihandap. Anu kahiji nyaeta parigel muka biantara. Parigel muka biantara nyaeta sing teges nepikeun jejer biantara. Kade poho kudu nepikeun panghormat ka pamiarsa nu dianggap kudu dipihormat. Misalajengna nyaeta aya eces nepikeun eusi biantara. Biasana mah direumbeui ku babasan jeung paribasa nepi ka nepikeun eusi biantara teh karasa ngaguluyur tur pikatajieun nu haregepkeun. Lajeng ngentep seureutna nyarita sing hareuntui. Ulah kaditu kadieu teu puguh. Rengkak pasemon jeung lentong nyarita, sorot panon diusahakeun sumebar ka pamiarsa, gaya basa kudu pikatajieun. Biasana mah ku cara nyelapkeun banyol atawa selera humor. Anu salajengna nyaeta kudu bisa ngaluyukeun eusi biantara nu ditepikeun jeung tingkat intelektual pamiarsa. Contona, urang kudu bisa ngabedakeun biantara di hareupeun budak SD, patani, jeung hareupeun guru. Tangtu wae dibutuh kaparigelan dina nepikeunana. Hartina urang kudu ngawasa kana kaayaan. Anu terakhir nyata aya parigel dina nutup biantara. Biasana mah sok dipungkas ku minta hampura. Biji sarela biantara aya kekecapan anu nyinggeung ka pamiarsa. Tah, kitu deui anu ngaregepkeun nyaeta aya sawatara padika anu perlu dikeukehan di antarana. Nyaeta urang kudu saregep tur daria ngaregepkeun eusi biantara nu ditepikeun ku batur. Anu kadua catetkeun hal-hal anu dianggap penting. Anu katilu salila batur nepikeun biantara urang teu meunang ngobrol lantaran sarua jeung teu ngahargaan kanu keur biantara. Nu terakhir bisi poho hadena biantara nepikeun teh ku batur direkam atanapi ku urang direkam nya ngagunakeun alat rekam anu canggih. Ayeuna lajeng kana contoh biantara Bapak nyandak contoh ieu biantara teh di SMA 27 Garut. Mangga ku hidup sadaya diperhatoskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, runtuyan mutiara pujati iran widuri
puji rangkaian intan pangalem ungkaban kasukma-sukma, ungkaran pamujagat kanumur bau sesa, zat anu sinenjang kaheman, buktosna heman kahamba-hambana, nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Salumpaikanya anu maha welas, sinuat sholawat, sinalam salam, mugia salamina dirurugkeun, diamparkeun ka junjunan alam, nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalih ka para ahlina, ka para ashabna, dumugi ka akhir wanci, ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dibika hormat, sim kuring ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika binahan kalereng lantaran panata acara parantos maparin waktos kangge jabung tumalapung sabda kumapalang dina ieu waketos. Kirang pangajen pasang kiri diantara anu kusim kuring dibika hormat, ibu, bapak, saderek sadayana, oge rencangan rumaja anu kusim kuring dibika hormat. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh taya sanes sejak ngiring jabung tumalapung sabda kumapalang. Sim kuring di dieu sanes bade mapatahan ngojai kamari, sabab sim kuring rumasa taya kabisa. Sangam pari paos namah etang-etang lauk buruk ngilu mijah. Nanging sok sanaos sim kuring subuh ku pangaweruh, sudah ku pangabisa. Sim kuring baris nyobi ngaguar ieu tema diantara anu unina ngawuwegan karakter nonoman Sunda. Hadirin anu kusim kuring dibika hormat, zaman kiwari seueur pisan jalmi utamina urang Sunda anu teu ngeunaan, anu teu nyaho ngeunaan karakter Sunda anu salasna. Malahan di sawatara wewengkon mah atau seueur urang Sunda anu paripolahna nurutan budaya luar. Cobi ku urang perhatoskeun, loba nonoman kiwari anu paripolahna teu bener, sapertos basana teu merenah, paripolahna teu bikaresepeun, anu poharamah sok bonteng ngalawan kanu, ngeuletik ngalawan kanu gede, nu jadi anak ngalawan kanu jadi indung, kitu oge anu gede teu mikanyaah kanu leutik. Sedengkeun ari desa cara nagara mawatata, yeuh ari adat kebiasaan di Sunda mah hade pisan. Cobi ku urang emutan hirup di priangan Sunda, bari teu saluyu jeung karakter urang Sunda teh ibarat angan teu diuyahan, asa teu jeujeg nyebut urang Sunda na oge. Hadirin anu kusim kuring dibika hormat, tah saparantosna sim kuring maluh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Si horeng geuning anu utama pikeun para nonoman anu jadi seueuh siwi pajajaran teh taya sanes kedah mibanda kana rasa katineung budayana. Tah di antawisna aya 5 karakter anu kedah aya di diri urang salaku nonoman Sunda. Anu 5 karakter teh anu kahijina nyaeta cager, cager hatena, cager jasadna, cager hanina, cager pangemutna, tur cager moralitas atanapi akhlakna. Anu kaduana nyaeta bener, bener hatena, bener ucapanana, tara cueuk kanu hideung, tara poteng kanu koneng, bener paripolahna, anu lain kudu dilainkeun, anu ulah kudu diulahkeun. Sang paripaosna mah hade gogok, hade tabung, hade basana, hade paripolahna. Hadirin anu kusim kuring dibika hormat, anu katiruna nyaeta bager, bager hatena, bager paripolahna sok nulungan ka sasama, teu miboga rasa silih asah, silih asih, silih asuh ka sasamana.
anu kaopatna nyaeta singer. Ari singer teh nyaeta mawas diri, loba rasa toleransi, sok narimakeun kana pituduh batur ka urang, tarang nyalahkeun kana pituduh batur ka urang, tur tarang ngabenerkeun diri sorangan. Anu kalimana nyaeta pinter dina ilmuna, ilmu dunya tur ilmu akhiratna. Tapi teu pinter sosoranganan, najan ngajak pinter ka babaturan. Sok sanajan boga ilmu anu luhur, tapi tara gumede nu aya mah DP. Tah eta 5 karakter anu kedah nancep di diri urang salaku nonoman Sunda. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, kumargi kitu atuh urang salaku nonoman pangharepan ieu wewengkon Sunda kudu ngawoyahnakeun nancepkeun karakter anu dieu di diri urang. Sabab sakumaha nu ku urang sadayana dipika nyaho yen maju jeung mundurna ieu wewengkon Sunda teh kumaha urang salaku nonomanana. Mun urang salaku nonomanana saluyu jeung karakter urang Sunda, tinangtos ieu wewengkon Sunda teh bakal leuwih maju tur bakal leuwih sae ditinggalina di Indonesia. Dalam teu urang rek usaha deui. Janten urang kudu celik putih celik herang nancepkeun karakter anu dieu di diri urang. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, rupina sakitu anu kapihatur hatur nuhun tina perhatosanana bobot sapanon carang sapakan hapunten tina samudaya kalepatan mugia aya manfaatna. Kabanten bade nyosonten milih beas disipatan, hapunten abdi hapunten pilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pancen mandirina nyaeta saenggeus hidup dina contoh diantara urang lebet kana pancen mandiri. Anu kahiji nyaeta naon jeger diantara di luhur, anu kadua naon hartina hadi guguk hadi taguk teh, anu katilu kunaon urang kudu nerapkeun undang usuk basa pikeun dina kahirupan sapopoe, anu kaopat nyaeta naon hartina bonteng ngalawan kadu, jeung anu kalima nyaeta salaku urang priangan atanapi nganoman Sunda numutkeun pamadegan hidup. Nah, urang kudu nyoboga 5 karakter dina kahirupan sapopoe, nyaeta cager, bener, bager, siger, jeung pinter. Pek jeung trekeun sumangga eta pancena dieusian ku hidup dina buku sewang-sewangan. Ayeuna ulang lajeng kana ditenam struktur diantara hidup tangtos tadi tos ninggal contoh diantara. Nah, aya milih kanawang menjeun kesina diantara di luhur teh struktur atawa adeganana teh kieu. Anu kahiji nyaeta aya salam buka. Eusina bisa mengucapkeun salam sapertos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tah sapertos kitu. Anu salajengna nyaeta aya buka. Bagian buka dimimitian kunapikeun salam tur muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya oge nu sok hadugikeun salawat salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kana runtuyan eusi. Runtuyan eusi nyaeta bagian diantara anu eusina teh ngeunaan maksud atawa informasi anu rek ditepikeun. Sifatna bisa mere beja, ngageuing, mere pituduh jeung saterusna. Eusi diantara di luhur ditepikeun
dina 7 alinea nyata alinea katilu nepikeun ka alinea 8. Nyata aya panutup biantara anu eusina kacinekan jeung sarang-sarang satulina dipungkas ke salam panutup aya oge anu didedel kudu samemeh dipungkas ke salam. Salam panutup nyata aya salam panutup mangrupa ucapan salam minangka cirieun biantara geus rengse nyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasa dicontohan huruf Sunda. Lajeng aya padika jeung gaya biantara. Disawang tina cara nepikeunana biantara teh bisa dipasing-pasing kana 4 padika nyaeta aya dadakan, impromptu catatan ringkes ekstemporan, naskah manuskrip jeung talaran memoriter. Dadakan atanapi impromptu nyaeta biantara nu ngadadak henteu tatahar heula kulantaran ngadadak biantara teu make naskah. Biasana pami dadakan impromptu teh sok diayakeun dina kagiatan upacara dinten Senin. Lajeng kana catatan ringkes nyaeta ekstemporan biantara ucara nempo olahraga atau runteuyan singket besi biantara. Lajeng kana naskah manuskrip biantara nggunakeun naskah atau maca naskah biasana didukikeun dina acara formal. Lajeng kana talaran atau memoriter biantara ucara ditalar atau diapalkeun heula naskahna. Anapun ari gaya nepikeun biantara teh unggal jalma beda-beda. Anu kahiji nyaeta aya lagam religius. Naon sih artina ragam religius teh? Lagam religius atawa gaya agamis nunjukkeun gaya biantara anu eusina ngeunaan keagamaan. Upamana dina kegiatan ceramah, khutbah atawa pangajian. Lajeng kana lagam agiator. Lagam agiator nyaeta lagam biantara anu ditepikeun kalawan agresif jeung politis. Biasana dina kampanye atau kegiatan anu undangan keur mangaruhan batur. Lajeng kana lagam konversasi. Lagam konversasi atau gaya geuneman nyaeta gaya biantara ditepikeun kalayan antare eces jentre tur ngentep seureug. Biasana dilaksanakeun dina kegiatan rapat, seminar atawa riungan anu jumlahna kawatesanan. Lajeng aya lagam didaktik. Lagam didaktik atau gaya atikan nyaeta gaya biantara anu eusina ngabejaan ngajar atawa ngalatih. Biasana biantara anu ditepikeun kudu saluhureun ka sahanapeun atawa ti guru ka murid jeung saterusna. Anu kalimana nyaeta aya lagam sentimentil. Lagam sentimentil nyaeta gaya biantara anu eusina ngajen atawa meuteun kana kaunggalan atawa kahengkeran hijau. Biasana oge eusina teh ngeunaan kabungah atau kesedih. Biantara dina kegiatan hajatan atau kapapaitan bisa diasupkeun kana wanda biantara sentimentil. Jeung anu terakhir nu kagenep nyaeta aya lagam teater. Lagam teater nyaeta gaya biantara kalayan make pasemon jeung lentong anu dirujukeun kana isi biantara. Biasana digunakeun ku artis ti aktor dina kegiatan pagelaran drama. Nah, aya pancan mandiri terakhir nyaeta tugas praktek. Saatos hidup mikawanoh karena pengajaran biantara pek ayeuna hidup nyieun dicontoh biantara dina bentuk video anu durasina paling maksimal 8 menit. Temana bebas. Tugasna digintun dina grup classroom sewang-sewangan. Hatur nuhun sakitu anu kapihatur ngeunaan bab pancen biantara. Mudah-mudahan segala manfaatna. Tetap kedah ngajagi diri di bumi ulah kamana-mana. Wilujeng wayakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para el único,